kudu penasaran mun hirup teh bodoh urang kudu boga nilai kanyaho sabab ilmu mah henteu berat mamawa anu penting mah urang geus berusaha jalma bareto kana ngacidaikan meh nyaho meh nyaho meh nyaho meh nyaho esih jeung etin sok nyampeur ka buruan meh nyaho meh nyaho meh nyaho meh nyaho memperkuat rasa cinta bo ibu seperti karasa ku ibu ayeuna lamun lain karena dasar cinta iong moal mungkin eta salaki oce poe keneh geus indit ka kebon erek ka mana nyaki poe keneh aki kuli macul di sawah nini kuli ngore di kebon barudak arulin di galengan di baledogan ku letak curumut curumut jawab sing kompak cek pan keur dibela euceut teh penting ieu teh jawab sing kompak nu neangan duit neangan beas nu ngisikan nu ngejo nu gegero nu nyeusehan ngurus imah ngurus budak kabeh tugas lalaki kok tah paeh kadinya naon atuh tugas awewe hiji ibu mah to naon cenah taat ciri awewe taat ya dengein ciri awewe taat waktuna ngejo teu kudu dititah waktuna gegero teu kudu dititah eta solehah nu kitu ngaranna cenah tadi hayang solehah aya gini bejaan atuh kitu anggur aing gitu eta pak awewe lamun geus ieu ngabesengot kitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa harrama syifah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم القيامة أما بعد أيها الحاضرون والحاضرات ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid wa qala aidan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha al-ayah wa qala an-nabiy Muhammad sallallahu alaihi wasallam man nakaha lillah wa ankaha lillah
istahaqqa wilayatallah. Wa qala aidan arba'un min sa'adatil mar'i an takuna zawjatuhu sholihatan wa auladuhu abraran wa khulata'uhu sholihina wa ay yakuna rizquhu fi baladi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kahatur para alim, para ulama, para ustad, para kiai, guru-guru urang nu hadir oge nu teu tiasa hadir, mudah-mudahan sadayana sehat panjang yuswa amin. Ais pangampih papayung lembur pangarsa Bapak Kuwu, pangarsa Bapak Kadus, Bapak RW, Bapak RT, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda. Mudah-mudahan jamaah sadayana nu kempel ngariung dina wengi ieu kalebet kana hamba-hamba Allah anu kenging magfirahna, kenging rahmatna, oge urang sadayana tiasa ngalakonan kasayan dina kasayan eta dugi kana ridha Allah, dina kalepatanana buru-buru ku Allah dipaparinan jalan tobat amin. Teristimewa kanggo sohibul bait pangersa Bapak Allah, Bapak Pak Haji Maman oge sohibul bait kulawargi Jembar Bapak Haji Maman miwah Ibu Hajah Maman. Hah? Ibu Hajah Mimin. Oh, Upin Ipin eta mah. Mudah-mudahan ieu hajat Pak Haji Maman miwah Ibu Mimin asli. Abong jodohnya. Mudah-mudahan ieu hajat sing barokah. Barokah kangge sohibul bait, barokah kangge baraya katu tatanggana. Ngahaja Pak Haji Maman ngumpulkeun urang sadayana wengi ieu lain rek agul komo pamer tapi sejak nyuhunkeun doa ti sadayana margi karasa ku urang sadayana dina nampi nikmati Allah sok sieun jauh tina kecap syukur deukeut kana kecap kufur. Numawi priyogina doa ti guru sadayana ti dulur sadayana muga-muga ieu sing janten gantar kangge ngajul nikmat nu sanesna oge rasa syukur ieu jadi pager penjaga nikmat sehingga Allah ridho ka urang sadayana anu nampi nikmat sehingga urang tiasa nasorobkeun nikmat nu aya dina diri urang diangge taat ka Allah Subhanahu wa taala. Nu kadua atuh Pak Haji Maman sareng Ibu Haji Mimin sejak nyalametkeun ngadahupkeun putrana kakasih Ananda Deni Rukmana anu insyaallah dinten Salasa bade ngalaksanakeun akad nikah kahiji wanoja Ananda Linda Rosita. Muga-muga ia berjalan dengan lancar sakumaha harapan urang sadayana tiasa dilaksanakeun kalayan teu aya halang harungan naon-naon utamina dugi kana ridha Allah Subhanahu wa taala. Kayak ngomong-ngomong ieu ka mana pangantena? Aya. Iya tuh ngomongan sahada batur mah geus karawin. Mana ieu macenah nyengcle di hareup. Ayah Kang Deni na Pak Haji Mamana ayah oh ayahnya kajian dari ayah mah lain kuna naon Kang Haji aing nunggus-nunggus nu hajat aing sok hese balik pan anak soing atunya sasalaman kasaha engke atuh panjeu kamargi di Tangerang 2 kali aing wir sasalaman ka panitia ca aing nu mikeun barang rek naik ke mobil iya nyangkol karena kursi sesuatu dicegelan ku batur
hanas cek aing wios orangnya nyangkul kana kursi tah ieu mah ari aya mah Pak Haji mamana jongjon gitu kaduana pangantena aya jongjon sebab ieu sebenarnya mah anu wajib nganasehatan penting ieu teh bapak leres gitu salesna mah nu wajib nganasehatan teh bapak indung bapak ngan kulantaran meureun geus seubuh merek nasehat kanu jadi anak nu kaduana atuh meureun ieu mah nginjem lisan batur sugan jeung sugan rada aya seuketan sugan jeung sugan diantar ku pitulung Allah komo ieu dideudelan ditaukidan ku para guru sadaya jalmi-jalmi nu soleh penting ieu nu hadir duka nu mana jalmina mah abdi terang ngan yakin di dieu aya jalma soleh anu hatena adek jeung Allah hatena cumantel ka Allah sehingga penting ieu kaasup riungan anu barokah teuing nu mana jelema abdi teh nyaho ce teuing meureun euceun make baju pulkadot teuing panteu nyaho ulah ditutupan teh geus kadeuleu ieu teuing meureun akang nu keur gagayem ni panteu nyaho urang mah nya nu penting yakin urang husnudon ka Allah aya jalma soleh ieu di tengah-tengah urang amin. Satu acana pangarsa sepuh sadayana termasuk anu wirmieun kopi sok terang sok kang wirkeun ame jongjon ngaji perlu ngopi perlu ngopi teu ngaji sasar ngaji teu ngopi tunduh jadi ngopi teu ngaji sasar ngaji teu ngopi tunduh gitu matak sok kuir gitu lah kopi nakang nu kaduana Pak Haji Maman tamadati payun abdi utamina ka para kasepuhan boh bilih bahasa abdi kirang merenah bilih bahasa abdi kirang pantes kirang payu sareng adat kultur budaya urang dieu manawi nyuhun dihapunten sata acana bade dihapunten atur nuhun paur zaman kiwari Kang Haji nya bisi kawas nu enggeus nya bisi kawas nu enggeus sebab jalma eta peka keneh kana kasalahan batur daripada kana kahadean batur sanajan eta batur bager nya mere susu nya mere sprite ngan hiji ditempo nama tapi lamun batur nyieun kasalahan aduh nuhun Kang jeung panjang umur akang oh kajeun batur parah los oh engke tinggal kakak bae sorangan eta zaman kiwari Kang ayeuna teh jalma teh peka keneh kana kasalahan batur lamun batur salah peka kacida betul ribut eta teh jadi topik menarik dan topik hangat eta teh betul seolah-olah orang ahli di bidang penilaian tersebut betul matak bepejeuh mi HP ka urang dieu bisi mendak kabar naon wae bari jeung hiji teu nyaksian ku panon anu ieu henteu ainal yakin komo nepi ka hakul yakin tong pipilueun ngomen komo bari ngahukuman betul dina urang nempo oge naon katingali ku panon ku urang kauninga ku urang ayeuna bari jeung urang tidak menguasai dalam bidang tersebut tong milu ngom heuh sabodo rek ngomong rek ngomen kadinya ngan lamun urang teu apal ulah pipiluni bisi salah keur masalah nu kaduana wirang tah para sepuh sadayana urang ayeuna mah kudu silih hampura heula bade silih hampura lamun abdi salah ngomong bade dihampura cak sok atuh samodo ibu rek bari gagayem tak kadinya ngajina mah entong dilepehkeun mudah-mudahan ieu urang penting ieu sing langkung barokah
nempel milu barokah ka pangarsa Haji Maman. Amin. Gitu. Teristimewa untuk panganten pamegat Ananda Deni Rukmana anu peuting ieu geus empot-empotan. Lantaran geus hayang buru-buru poe Salasa. Karasa aku kuring baheula mun rek kawin teh asalila eta poe Salasa. Hayang nama buru-buru poe Salasa. Itu beres akad teh hayang nama jalma buru-buru balik. Ditu Kang Deni eta teh. Mantak urang doakeun mudah-mudahan ieu Kang Deni sing tiasa janten lalaki langit lalanang jagat. Amin. Ya robbal alamin. Malah mandar ieu acara Pak Haji Maman aya dina kabarokahan atuh ieu jalma loba leuwih ti 40. Muga-muga we ieu kaasup doa anu ijabah. Amin. Yo kaitkeun, sok kaitkeun hayo. Naon hatena puntang ka Allah Subhanahu wa taala, menta ka Allah. Hiji urang penta pertolongan ka Allah, muga-muga agama urang ditulungan. Amin gitu. Nu kadua Allah nulungan dunia urang. Nu katilu Allah nulungan akhirat urang. Kalayan urang sadayana salamet agamana, salamet dunyana, salamet akhiratna. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Moga-moga sholawat ieu sing dugi ka Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jalma nu maca sholawat tadi, hiji Allah ngabarokahkeun kasabna, dua Allah ngabarokahkeun umurna, tilu Allah ngabarokahkeun rizkina, opat Allah ngabarokahkeun turunanana, sehingga eta turunan ibu bapak sadayana jadi jalmi-jalmi anu soleh. Bukankah itu adalah salah satu tujuan dalam berumah tangga? Dina pada kenyataanana eta lain gampang ngawujudkeun rumah tangga anu bahagia. Laras gitu para sepuh sadaya. Rumah tangga adalah komponen kecil dalam tatanan masyarakat. Rumah tangga adalah tatanan kecil dalam lingkup bermasyarakat, atanapi dalam tatanan masyarakat. Moal aya masyarakat lamun eueuh keluarga, maka ayakna keluarga teh diawali ku akad nikah. Ketika keluarga terbentuk, itu berarti terjadi akad nikah. Maka ieu lengkah nu kahiji Kang Deni Rukmana anjeuna sejak nyukruk jalur sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, urang anter ku doa, urang jajabkeun ku doa, nu kaduana jajabkeun ku panghampura,
muga-muga ieu Kang Deni Rukmana anjeunana tiasa janten salah sawios umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu hirupna sapapaosna nyunnah ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab an nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaisa minni. An nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Nikah teh bagian tina sunnah kami, saha jalma anu teresep ninggalkeun kana pasunatan kami maka eta jalma teu kaasup umat kami. Tah Kang Deni hoyong ditulungan ku Allah. Ih panganten bisa ngomong teu? Hoyong. Bapak mah teu apalnya. Pokona bisa mingguan deui eta jalmi nu ngaranna Deni Rukmana kot ngawa teu eureun-eureun. Ngemutan jeung ngemutan aing nepi ka belenger eta ieu. Ngawaler. Ai teh diwaler da batur ngahaja menang meuli kuotana ge. Kadang-kadang menang ngawipi eta teh. Matak hayu we diwalaran ku abdi. Nepi ka poe tadi cenah Kang Ustad, ulah hilap cenah ayeuna di abdi. Mohon cek abdi insyaallah abdi sumping Kang Haji kitu. Ayeuna abdi nuju di Garut keneh keun engke abdi insyaallah wih magrib berangkat kade Kang Ustaz cenah abdi si abdi wirang atuh moal kitu kan sarua aing ge perlu heuh maksudna perlu silaturahmi kitu Bu nya Bu ipan aiku silaturahmi mah urang hate lega alhamdulillah aiku silaturahmi mah hate lega rizki lega tingali salak aya mangga Kang sok tong diengkeun kacang aya tuh bisi kurang tuh di tukang loba tangga jeruk aya sok Kang Haji tuh ieu nenen aya Pak Haji mah enggak kalau ada makanan di meja di sini tidak ada lantaran naon aya mau balik mah tara di piringan atuh taran mau balik mah biasanya sok di kardusan gitu. Biasa nagih gitu. Atuh teu nyaho di dieu mah. Atuh kamari mah di Garut eta Kang Haji. Atuh kami eta sapara kancah menang dusna ge dus kulkas. Duka ieu Pak Haji mah dus naon ieu? Paduli teuing rek menang rek henteu ge pokona mah urang silaturahmi. Lanjutkeun. Kang Deni hoyong menang pitulung Allah. Pang Maman. Dan. Lah. Cicing ceu ieu aing nyeri cangkeng ti tadi sabarama ieu ngomong-ngomong ieu. Aing henteu ka dieu da geus janji. Manahana ceuli aing geseng lamun teu ka dieu. Atuh nya pasti diaromokeun ku urang dieu. Atuh ibu-ibu pan apal sorangan watak ibu-ibu. Lamun geus teu kapake ku ibu-ibu eta lain bager eta makana ieu mah rek naros ieu mah ka Pak Haji Maman hoyong menang pitulung Allah hoyong Kang Deni nah hoyong man nakaha lillah wa angkaha lillah saha jalma anu nikah karena Allah saha jalma anu nikahkeun budakna karena Allah maka eta jalma berhak menang pitulung Allah. Jadi atuh kahiji pamaman lamun hajat teh pure we hajat nyalametkeun budak eta mah urusan kagantian jeung henteu beres hajat atuh eta mah urusan kerzaning Allah cenah kagantian bae urut hajat alhamdulillah lamun teu kagantian tilas hajat berarti sod atuhnya geus niatan we sodako pan aya eta Kang di lembureun mah eta lamun nyambungan 50.000 botolna bimoli kecap nu gede betul waperna teh rada gede saeutik tapi lamun nyambungan di mana sari mihnya kecap hnya mia hanakan itu aya nu 50.000 mah dina godi bag gede nur naon kos sia mah gede aya cek nur ya dia nung aya nung segala mancum aya mancum kajeun mana mancum lain kunaon ngaran encum bargangnya lintuh
Oh kajeun ai syukur ai lintuh mah. Nur naon sia mah gede bak rata ih atuh aing mah 50.000 nyambungan ge. Emang eta mah encum naon keresek. Tah eta teh berarti ngabudak beda lamun Mang Maman hayang menang pitulung Allah tong dibudak beda katamu teh Mang Maman gitu. Walaupun memang aya adat kultur budaya nu berlaku pek erek nuturkeun budaya ngan niat mah dina naon ieu niat mah dina hate. Mudah-mudahan ieu hajat Mang Maman sing barokah. Hiji kolotna kudu lillah nikahkeun kudu lillah ngawinkeun nikahkeun anak. Nu kadua nu kawina oge nu nikahna Kang Deni tunduh encan atuh eta ieu ngulah hek bae. Nu kaduana Kang Deni na oge kudu lillah dina ieu. Lillah naon sih? Eueuh deui lengkah paniatan patekadan urang sejak itba ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab urang ukur Kanjeng Nabi tuturkeun tuturkeuneun urang teh iwalti Kanjeng Nabi uswah urang teh teladan urang sadayana. Setuju nya mantak lamun Kang Deni hayang sukses pek jadikeun Kanjeng Nabi uswah. Lamun Kang Deni hayang bagja rumah tangga bercerminlah kepada akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana eta ayatna eta kabeh paranti jeung paragina ayatna dina agama. Atuh urang kabeh kudu beragama tah supaya agama urang sampurna maka kudu boga loba jalma beragama tapi teu boga matak sing butuh ka pangajian teh sing butuh ka pangajian teh. Sebab kieu ce punten ibu ninggalkeun salat sadar lamun dosa sok jawab heuh tak kitu. Ibu teu salat sadar ninggalkeun dosa. Ibu muka aurat sadar dosa. Nah ning nang nah ning nang urang ninggalkeun salat sadar hate teh yen eta teh kalakuan dosa tapi teu saeutik jalma teu nganggap dosa lamun ninggalkeun awas sekali ngomong ya ulah molotot ka aing heulaanan cenah naon pan ieu. Urang ninggalkeun salat atawa urang poho teu salat sadar teu eta teh dosa? Sadar. Bahkan urang dieu ditawaran daging babi narima atawa nolak? Naon sebabna? Haram ceuk ceuk. Betul? Haram. Kaduana jijik geuleuh tapi teu saeutik urang kabehan sok rajeun daek ngomongkeun jalma. Ning nang ning nang. Padahal ketika orang ngomong ke jalma teh teteh keur ngecerokan daging bangke bangkong teteh orang keur ngecerokan bangke bangkong la ilaha illallah. Jalma ninggalkeun salat sadar eta teh doraka. Jalma ditawaran daging babi sadar eta teh haram. Tapi ibu ninggalkeun pangajian loba nu teu sadar yen eta teh dosa. Naon sababna? Salat wajib maka neangan ilmu paragi salat leuwih kahartos teu. Puasa wajib neangan ilmu supaya sah puasana leuwih wajib. Rumah tangga kalayan nanjeurkeun katakwaan ka Allah kudu wajib eta teh. Maka neangan ilmu keur nanjeurkeun rumah tangga nu pinuh katakwaan ka Allah leuwih wajib. Mata Kang Deni ulah eureun ngahurungan hate supaya ruhai. Ulah eureun ngahurungan hate supaya kunaon? Ku ilmu. Solo supaya
ruhai iman teh ku hadirna ilmu. Aya ilmu di dieuna aya iman, insyaallah akan berbuah amal. Mudah-mudahan rumah tangga hidup pinuh ku ilmu, pinuh ku iman, pinuh ku amal. Amin. Mantap. Kama qala syahrukan wa kajol. Oh cicing heula. Si Akang padahal rek nyot udud bieu teh nyaho. Bo, belajarlah dari orang tua kita dulu. Apa katanya? Belajarlah dari orang tua kita dulu. Mereka sekolah tidak terlalu tinggi, ijazah mereka SD dituna SR. Nah yang ngarayakan suku aing. Ya ingat asal lain di kebon, ya asal di kebon nih budak. Iya aja. Belajarlah kepada orang tua kita dulu dengan latar belakang pendidikan, tapi semangat perjuangan orang tua kita dulu penuh dengan sikap optimisme, harapan. Tinggali kalau bukan karena mental baja orang tua kita dulu membesarkan anak-anaknya hingga seperti ini sekarang, ada di antaranya nu dijelemakeun ku jelema, aya nu dijieun tokoh di masyarakat, betul? Aya anu dijadi gegeden di masyarakat, leres? Kadieu kaditu diajenan ku batur, leres? Aya anu jadi pejabat, aya? Aya anu jadi guru, aya? Itu adalah hasil daripada mental orang tua kita ketika mereka membesarkan anak-anaknya. Naon nu jadi ieu nanana, mereka tetap optimis dalam satu harapan. Naon harapanana? Nyaeta aranjeuna gaduh pegangan moal mungkin Allah Subhanahu wa taala mere ujian kecuali sesuai ujung kemampuanana. Di mana eta hasilna? Baheula tina pangaweruh, tina kanyaho, sehingga kolot urang sanajan maranehna lain sak lulusan sekolah anu edel-edel, tapi geuning anakna lulusan sekolah edel. Sanajan indung bapak urang teu boga pangkat, tapi anak-anak lama baroga pangkat. Di mana keyakinan eta? Tina ilmu nu nyedek dina hulu angen, tina ilmu nu aya dina hate. Bo lamun hirup teu boga ilmu sakieu caangna dunia poek. Naon cenah? Hirup di alam dunia sakieu caangna, sakieu legana manya poek. Masa deui sakieu caangna, sakieu legana, sakieu indahna naon? Suram. Alam dunia sakieu legana sempit, sakieu caangna poek, sakieu indahna suram ku jalma nu teu boga ilmu. Mata keur urang Kang sateh Kang Deni, supaya rumah tangga urang teh rumah tangga anu hirupan ku ilmu. Ngeunahna rumah tangga dibarengan ku ilmu teh, salakina boga ilmu, pamajikanana boga ilmu, ringan akan terasa, sehingga tidak akan ada perbedaan, yang ada hanyalah persamaan.
melangkah dalam kebersamaan, bersama-sama melangkah. Alhamdulillah. Bo, kalau orang baheula rajin dengan raji, kalau orang baheula daekan sanajan fasilitas caayana ulah komo listrik baheula mah bo WC ge can araya, can usum listrik baheula mah nyapa encana aya ulah komo listrik WC ge di imah eueuh. Di mana tuh ngising atuh di WC 1 hektar baheula mah. Heueuh di kebon batur minimal di jarian lah baheula mah gitu. Hei, apa kabar orang-orang yang baheula ngisingna keresek atunya matak baheula mah lamun mulus tengah puting teh lieur bingung Kang Haji asaku bararingung cek pamajikanana mun tengah peuting mules arek indit ka tukang da sieun meuni poek kumaha salakina nyai teu kudu bingung geura nyokot keresek wadahan kana keresek lamun beres alungkeun kabeh kulon. Baheula mah penting-penting beres ngising teh bolowor ka kebon batur ka kulon ti kulon teh bolowor ka wetan. Aduh penting-penting perang tai budak. Tapi eta baheula mah indah capa pas samper-samper rek ngaji teh betul nya ulin ka mana wae balik mah ka tajub sung nu ngalaman gitu. Balik di mana wae tos lalajo naon kata rajub balik mah cara di arimah kolot nyungyeng rungsing lamun anak cicing we di imah baheula teh mah ulin cek galib jeung batur kaditu bisa teu wawuh jeung dulur kitu baheula mah matak anak teh teu betah di imah teu balik ka imah lamun pare sakola teh bring ka mana ka leuweung balik teh nyaruhun soluh. Hah? Oh suluh nyaruhun suluh emang aing ngomong naon gitu? Hah? Biur saha? Balik teh nyuhun suluh aya nu nyuhun karari nyapanya ih apal karari teh eta baralak anaon di ngaranna atuh oh baralak oh padahal mah urang teh apal naon patam disebut baralak teh padahal lamun gerak baralak kitu teuing ngaranna asina mah teuing naon kitu tah itu keindahan zaman baheula. Matak Kang Deni oge lamun hayang rumah tangga hirupan kuel mau ulah kena geus kawin nepi ka teu ngaga penting kana ngaji hirupan rumah tangga kunaon ku ilmu supaya rumah tangga tetep caang. Hoyong Kang Deni bagja hoyong bagja rumah tangga hoyong sararea ge hoyong bagja rumah tangga. Maka sakurang-kurangna Kang Deni hiji lamun Kang Deni ngarepkeun bagja dina rumah tangga bahagia dina rumah tangga minimal aya 3 poin anu kudu dilakonan ku Kang Deni. Hiji perkuat rasa cinta sakali deui perkuat rasa cinta bahasa Qur'anna mawad naon cenah mawaddah perkuat rasa cinta. What's the meaning is cinta? What's the meaning is love? Iya kudu apal bahasa Inggris nggak diajar Kang Haji tah kalau bisa kamu Kang ya apa lebih biasa ngomong bahasa Arab bahasa Inggris gitu atau apa-apa dog kurang dia teh atuh nya anjing dog anjing lelumpangan lala dog anjing diuk jojo dog anjing cicing ngajedog salah kita usaha baledog. Bahasa Inggris eta beda jeung bahasa India. Bahasa India mah tinggal nambahan he, bahasa India mah tinggal nambahan he. Pak RT he, Pak RW HS he itu lamun awak paragel dil topagel
lamun cinta segitiga kuc hotahe, lamun koret merege tah bahasa India ada bo ibu. Apa yang dinamakan cinta? Cicing wayakiah tu telepon. Cinta adalah rasa ketertarikan terhadap pasangan. Kang Deni, sebelum menikah dan setelah ijab kabul jangan pernah berubah. Sekali seumur anjay nyamber wae. Cukup satu kali, jangan anjay. Lain ini di tukang rubah. Sebelum menikah dan sesudah menikah tetap ranggenek cinta nu aya dina hate, mawadah nu aya dina hulu angan ulah robah Kang Deni. Heuy, culang cileuk ka mana mendi. Dengein. Oh, buka ingin ngomong kemana kalah ulah liuk-liuk. Ih, pihewaeun. Memperkuat rasa cinta, Bo. Ibu. Seperti karasa ku ibu ayeuna. Lamun lain karena dasar cinta iyo. Moal mungkin eta salaki ece poe keneh geus indit ka kebon. Erek mana nyaki poe keneh aki kuli macul di sawah nini kuli ngore di kebon barudak arulin di galengan di baledogan ku letak curumut curumut. Kalau bukan karena dasar cinta moal mungkin salaki papanasan ngojek padahal can menang hiji acan. Lamun lain karena dasar cinta mahabbah ka keluargana moal mungkin awewe sok moal mungkin awewe ngadek we ngadekul di dapur ngadekul di imah. Oh pagawean awewe iraha beresna. Jawab. Pagawean awewe iraha beresna. Moal aya beresna satungtung panon bentak pagawean mah kadeuleu wae. Betul. Bahkan kadang-kadang ibu data waktu sholat ya pan getek keneh migawe pagawean daripada kana wudu. Betul. Atunya eta rek wudu nempo piring balatak pan koyoyo cokot piring. Tuluy gegeroh nempo eta geus beres gegeroh aya baskom dicokot di baskom gegeroh deui teu karah jam 1:30 be pantalah. Bo leres gitu indit ka kamar balatak paneta tilepaneun canduku didinya naon nilepan dituna dina lomari indit ka mana ka hareup ngayah sapuaneun ngaran ibu satungtung panon beunta mah moal eureun digawe eureun digawe teh lamun panon pernah Kang Haji nempo pamajikan gegeroh bari ngerek Haji eta kana udud la ilaha illallah. Pernah apa ningali bojo apa Pak pernah apa ningali bojo apa nyiseuhan bari peureum kabeh ge awewe digawe keur beun eureun digawe teh lamun bunta deui gawe jadi awe mah gitu mun bunta gawe mun peureum digawean jadi we peureum bunta awewe mah sakitu-kitu nasib awewe mah bunta gawe teu eureun peureum digawean teu eureun akhirna peureum tah geuning sok karasa ieu ku ibu eji ka dapur ngalayah beresaneun betul sup ka WC seseuhan ka tengah imah ngalayah kaburuan
moal eureun awe digawe kecuali panon perem lamun eueuh dasar mahabbah pasti gegede nama sanghek. Seorang suami kalau bukan karena mahabbah kepada keluarganya tidak mungkin jam sakieu mahena can dekul di lembur batur bari ngadaguan son sinsem. Mang aing karak mendak aing tukang son sinsem torek mah. Oh mi aya kopi aya rokona aya nu aing eueuh atuh kopi aya bagus. Meren banget aing mah jika cupang meren. Diberi sabotol ge anteng. Bo ibu papanasan ayo nu ngelek-ngelek sair ayo nu memanggul nyunyuhun cecepeh betul. Bapak isuk-isuk geus nanggung pacul aya anu isuk-isuk geus poe kalmur batur aya anu peuting-peuting kakarak balik ka imah aya dengdeng magrib tong geret kakarak nolol kana panto aya. Eta lamun lain dasar mahabbah tidak mungkin ada pengabdian dalam rumah. Mata Kang Deni tugas pertama adalah perkuat rasa memperkuat rasa cinta. Kenapa? Karena dengan modal mawaddah itu akan mencapai kepada sakinah. Nah, sehingga bukan hanya sebelum menikah istrimu merasa dicintai, tapi oge setelah menikah dia menjadi orang-orang yang seutuhnya engkau cintai. Sehingga bukan hanya hal besar, hal kecil pun diperhatikan. Itu adalah bukti seorang suami mencintai istri. Sehingga karena cinta kepada istrinya, seorang suami tidak akan berani berbuat zalim kepada istrinya. Bukan hanya tidak berani berbuat zalim, bahkan tidak berani berkata kasar kepada istrinya. Sebab Kanjeng Nabi oge disebut wala tuqabbih, tuh ulah moyok komo nepi ka naon neunggel kana beungeut. Oi awas gagabah. Oi lalaki listen to me. Ulah ngarasa asa pangneanganana, napakah ulah asa pang capek nak hirup jadi lalaki pamimpin rumah tangga, sehingga hayang di ladenan sorangan wae, hayang di ajenan sorangan wae, hayang dianggap pamimpin sorangan wae. Teu masinikeun kapusing pamajikan, teu masinikeun karepot pamajikan, pamajikan gering menit hayang nganteur acan, pamajikan butuh menit hayang mere acan. Tah ieu adalah karena kurangnya rasa cinta. Naon siang ada hem. Karena ini berkurangnya rasa cinta. Apa yang mengurangi rasa cinta? Itu karena penilaian seseorang ketika menikah terbagi dua. Awal menikah pasangan akan menilai secara subjektif, dan seiring berjalannya waktu semoga budak hiji dua mah penilaian akan secara objektif. Awal menikah mah mesti aya masalah gede ge, teu ditempo, teu dirasa, teu jadi persoalan karena sistem penilaian secara subjektif. Tuh anyar nikah engke pamajikan teh Kang nyieun kopi, kopi teh kalah ieu mah asin, kumaha cek Adeni? Tiba heula aing hayang kopi kolel kieu. Kok neng tahu sih? Subjektif. Tapi lamun kaditu nanggeus mimiti, nah tah mulai objektif. Mimiti. Kenapa terjadi seperti itu? Itu karena Kang Deni tidak memperkuat rasa
rasa cinta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sukses dalam aspek memperkuat cinta. Walaupun istri beliau lebih dari satu, tetapi semua istrinya merasa paling dicintai. Bayangkan Rasul boga bojo leuwih ti hiji, tapi perasaan bojona kabeh oge merasa paling dicintai. Nah ai urang nu ukur hiji sok batuk-batuk heula sok. Nah aduh sok Rasul anu bojona leuwih ti hiji itu karena beliau berlaku adil kepada semuanya, sehingga semua istrinya itu merasa paling dicintai. Tapi nah ari ece boga salaki hiji-hiji nah ulah kamu paling dicintai, ulah kamu pangarasa paling dicintai, nyeri awak ge sugan hayang mencetan. Jawab. Nyeri awak sugan hayang mencetan. Kumaha cek ka atuh pencetan hi erek ge aing pencetan ku sia. Aya nu kitu aya. Awas. Maka Kang Deni, hei. Pemimpin itu bukan seorang yang mendominasi, tapi pemimpin itu adalah seorang yang mengayomi. Cek deh. Pemimpin itu bukan seorang yang mendominasi tapi pemimpin itu bukan yang menuntut tapi menuntun. Deh. Seorang pemimpin, karakter seorang pemimpin adalah mereka yang menuntun bukan menuntut. Ih kartin tuh cengar cengir tadi. Ih kartos entar ada nih emot awas gitu. Sing jadi ilmu ya atuh kamahal-mahal manggil kuring atuh nya Kang Deni keun wae urang konteksna heureuy, mudah-mudahan sing jadi ilmu. Ibu, realita di lapangan seperti itu. Bahkan termasuk saya masih lalai dalam memimpin keluarga, termasuk abdi masih lalai. Kadang-kadang urang hayang kadeul sampurna di hareupeun batur rumah, padahal pamajikan urang apaleun modal salaki kewas kumaha. So termasuk abdi ngomong kieu eta lamun pamajikan nempo video mah kumaha betul pan ibu kitu ka salaki leres teh tah matak hiji Kang Dani perkuat rasa cinta. Maka katakan ini kepada istrimu Kang Deni. Bagaimana mengatakan kepada istrimu agar istrimu merasa luas hatinya, merasa dihargai, merasa dicintai? Maka katakan ini kepada istrimu setiap hari. Cinta ini padamu suci. Musikan atuh teh. Keprok atuh. Atuh nyawer eueuh keprok-keprok atuh. Bu, ibu, hoyong diratukeun, hoyong diratukeun, anggaplah suamimu raja. Naon cenah? Oh, lamun ibu hoyong diratukeun, rajakeun carog. Ketika ibu memuliakan suamimu sebagai seorang raja, maka tidak ada kursi yang engkau tempati kecuali kursi seorang ratu. Betul? Betul? Pak tak aing matak sangheuk kiranya ka lalaki mah kitu tah. Teuing lalaki mah tukang son. Sok udut bari udut sok. Lalaki mah kitu lamun ditanya. La yamutu wala yahya. Teu paeh teu hirup. Lau respon. Itu kuting kurang tah lalaki mah kitu. Sibuk ada har jeruk. Lamun bapak hoyong gaduh istri ibarat ratu, maka lamun bapak hoyong dianggap raja, ratukeun bojo teh. Lanceun apa? Artinya memeh bapak nungtut penghargaan
kanu jadi pamajikan hargaan heula pamajikan sorangan. Lamun bapak ya ngomongan saha sih. Lamun Kang Deni hoyong dianggap raja ku bojo kuneng saha kuneng Linda. Lamun Kang Deni hoyong dianggap raja kuneng Linda, anggap Neng Linda ratu di hatimu, sehingga dia tidak akan pernah mengabaikan apalagi menyepelekan seorang suami yang berintegritas. Suami yang menghargainya akan dihargai oleh istrinya. Imagera aika batur sopan aika pamajikan. Aika batur hayang dianggap sampurna. Di depan orang lain Pak kita ingin terlihat sempurna. Di depan orang lain Pak kita ingin dianggap bertanggung jawab. Dah hayang kapake teh, tapi kunaon urang di hadapan pamajikan. Kehilangan rasa tanggung jawab, kehilangan perhatian, kehilangan sosok seorang bijaksana. Padahal lamun pamajikan urang narima kebijaksanaan ti urang, itu akan membuat mereka menjadi wanita soleha. Tingali Adeni, ketika engkau membahagiakan istrimu, maka yang kau lihat adalah seorang ratu. Tapi ketika engkau menyakiti istrimu, yang kau lihat bukan ratu tapi mak lampir. Sok geura awewe nu dinyeri bodo ting hayang dangdan. Nya punya. Awewe nu diperhatikeun bodo ting hayang dangdan. Lah paduli teh ayeuna balik teh henteu swabodolos. Akan maung sakalian. Naon sebabna? Ketika seorang wanita kecewa, mungkin mereka tidak bisa mengutarakan, tidak mampu mengutarakan kekecewaan kepada suaminya. Percayalah, banyak wanita yang sakit hati dan kecewa karena ketidakbijaksanaan suaminya, sehingga mereka cenderung memendam rasa kecewa dan hanya meneteskan air. Lelahku mencoba. Loba awe anu nyumput Kang Deni. Lamun cek si Lesti mah kitu. Lelahku sembunyi di balik senyumku. Hanya karena tak ingin ada pertengkaran di antara kita. Si emak berenya kal sirah beridu. Bener. Tingali, karena sikap seorang suami yang tidak bertanggung jawab, kehilangan rasa cintanya, kurang tanggung jawab, kurang perhatian. Jangankan hal besar, hal kecil pun dia tidak mampu memberikan haknya kepada istrinya, sehingga istri cenderung mereka mengabaikan kewajiban mereka. Kenapa? Karena mereka tidak diperhatikan. Kunaon bisa gitu? Hiji, kurang ilmu. Naon cenah? Kurang ilmu, kermah kurang ilmu, kadua dinyeri nya enggeus. Kermah kurang ilmu nyapa kadua dikecewakeun nya enggeus. Betul? Ieu mah lalaki hayang diturut, hayang didenge sorangan wae, unggal ngomong molotot. Teu molotot ngepret. Aya nu kitu? Aya nu kitu? Bedil. Mengapa kau siksa diriku? Seakan aku ini musuhmu. Nya, aya lalaki model gitu aya. Kurang ilmu, naon cenah? Da matak sabarna nu wajib ngaji teh lalaki. Awewe mah teu kudu duha, teu kudu tahajud. Nu kudu tahajud jeung duha mah lalaki. Geus awewe mah tinggal ngaladenan salaki. Atuh heuh. Bu, atuh enya
uang kewajiban laki gitu neangan duit jawab sing kompak cek pan keur dibela cek teh penting ieu teh jawab sing kompak nu neangan duit neangan beas nu ngisikan nu ngejo nu gegero nu nyeusehan ngurus imah ngurus budak kabeh tugas lalaki oh tah paeh kadinya naon atuh tugas awewe hiji ibu mah naon cenah taat ciri awewe taat ya dengein ciri awewe taat waktu ngejo teu kudu dititah waktu gegero teu kudu dititah eta solehah nu kitu ngaranna cenah tadi hayang solehah aya gini bejaan atuh kitu anggur aing gitu eta Pak awewe lamun geus ieu ngabesengot kitu nya awewe lamun geus ngabesengot jiga besengek hayang terang Bapak lamun awewe keur ngabesengot ih pika seureun siapa becak lamun awewe ngocoblak teu ulah ditembalan Pak foto ke video ku Bapak ih kontenkeun sugan we atuh cair nya sugan we viral atuh yo lamun awewe keur ngacaprak ledig yo video ku Bapak yang apa lamun awewe geus ngacaprak Kang Haji gurad tilukeun biwireun awewe lamun ngacaprak gitu eta Pak geura awewe lamun keur baud keur teu panuju kana kalakuan salaki geura dulukeun biwirang eta teh pelampiasan beda jeung lalaki lamun lalaki kecewa kanu jadi pamajikan ya cek dengein lamun lalaki kecewa karena kalakuan pamajikan tara kawas awewe kikituanan tara lalaki mah cicing udud lalaki mah udud batak bisa anu udud di dieu teh keur kecewa eta teh nu kumaha teh nu urun nu kecewa geus beak nyeungeut deui kitu lain bapak punten sanes bapak sok tong dipareuman la ilaha illallah sun aing jelema di dinya gitu laki mah lamun kecewa teh kitu Bu terloba omong laki mah gitu daripada nembaran pamajikan ilit meh nama ilit nguseup atuh daripada di imah mancing kerusuhan mending mancing ikan ya Pak ya iya laki tapi Kang Deni cek Rasul lamun ribut jeung pamajikan ulah ditinggal saambak-ambakna lalaki ulah nepi ka keluar imah matak dirinya kunon aya pisah ranjang teh eta matak sunah tah kudu aya kamar tambahan di imah jeung pargi pasea ameh lamun pasea ulah indit ka imah mitoha lamun bocor kami mitoha geus moal balik ka dituna teh geus ceuk aing ge baheula naon sia teh ulah aing mah teu nuju ka si Deni tah henteu aing mah tangkena kitu matak lamun pasea jeung pamajikan ulah keluar kamar kitu jeur teuing patonggong-tonggong pok Deni nonggongan lalangit pamajikan nonggongan kasur pan beres eta mah gitu endak lamun pasea ulah keluar kamar sok we sare mah di dinya patonggong-tonggong lalu lamun ditinggalkeun ku urang lain bager engke Kang Deni kartos Kang nah hiji perkuat rasa cinta nu kadua Kang Deni karena nu kadua teh perkuat rasa hormat naon cenah kumaha carana seorang suami menghormati istrinya seorang istri menghormati suaminya
sebesar apapun suamimu memberi nafkah, Bo. Nah, sama otot ka aing. Bo, sebesar apapun suamimu memberi nafkah, hormati, hargaan. Ieu mah dibere gede. Atos ibak encan. Aing dibere leutik. Hah? Sakieu ieu teh. Yo, ka dieu geudah. Hayu ka dieu ka dapur. Naon? Gas beak. Beas beak. Harga gas sabaraha? Harga beas sabaraha? Endog sabaraha? So. Maksud memperkuat rasa hormatnya eta Kang Deni, hormati jerih payah kalakuan pamajikan ge capek ngurus di imah, ngurus anak orang. Aing malah mun kudu ngomong makan ini gerang kayak karasa ku beuheungna sorangan ge. Heueuh. Majar maneh eta ngurus anak babari. Hei. Aing mah terus terang eta Kang Haji, daripada ngurus anak aing mending dengan duit aing mah. Asli nah lantaran kieu Kang ulah molot atuh aing sion. Kang teuing Kakang eta sarua henteu jeung kami henteu. Pak Haji daripada ngurus anak mendingan dengan lantaran eta ngurus anak mana horeng eta kalakuan anak di ibah la ilaha illallah paingan eta awe maka kadeuleuna tereh kolot teh kitu meureun. Heueuh Pak. Capek meureun ngurus anak urang Pak. Ih. Tuh pan nyamperkeun pan nya. Heeh. Gitu. Pasti cek inu na tuh bawa sia bapak sia ka ditu sia. Ulah jeung aing bae. Bener tuh eta. Heeh. Eta indung budak Kang Haji. Rek nyambungan ya. Cek indung budak ieu Pak. Ayah nitip budak bawa ka dieu cek aing. Ih, bisi lo baru dagang. Alah, pira kadar dagang cek aing paling biak 50.000. Lain masalah duit, duit cenah engkena lila di dituna. Pan cenah rek ieu merusuh. Heuh jig atuh kartu jig ulah lila teuing. Kakara koyoyon 10 meter kana motor geus kokoloyohan eta budak. Kokosodahan dina naon? Dina taneuh. Oyong jeung mama oyong milu. Mong ayang bong dak bong cenah gitu. Eta keur ngising gitu. Keur ceurik kitu kadon ngising eta budak. Ceurik mah ceurik bae cuk urang mah ulah bari ngising. Atau mangising bae ulah bari ceurik cuk urang mah nya. Da budak ngaranna ge Kang heueuh. Karasa ku Kang Deni keur wasula siri di haram jadah doang. Ih, geura karasa engke ge boga anak mah. Ih. Bogana naon teh jeung anak paribasa jeung anak. Betul we, betul. Nya. Sok. Begitu indung budak indit eta menang 10 meter ceurik budak. Kokosodan kitu. Bari kokosodan cai kunaon basa bujurna dicabak. Bari ngising. Dibawa ka WC keur ngombehan ka menang sasiuk eta sagayung nu kadua nyauran ayah naon pang ninyohkeun sarimi engke keur ngomben hoyong ayeuna enggal ade ka madrasah atuh nyelangkeun heula sakedeung ninyoh sarimi bari ngadaguan ngagolak asup deui ka WC tukang son bari ngadaguan ngagolak kata sarimi geus boga anak encan ulah anggut-anggut teu puguh ieu ya bari ngadaguan sarimi ngagolak bah maksudna eta kula asup deui eta ka WC nya ngombehan deui can anggeus eta episode kadua heeh karak mana ngagolak eta aya ngagolak heueuh daguan sakedeung heeh ka dapur deui eta nyicikeun sarimi yeuh jik ari tu karak asup ka WC aya naon deui cek aing la ilaha illallah kok sariminya bau tai cenah atuh teuing ka kocek meureun bieu cek aing gitu. Makana jalma kudu basabar hirup mah cinta gitu. Nya keur ngombehan budak. Eta horeng Kang ngurus anak di imah. Ih, horeng repot nu hiji ceurik nu hiji hayang ieu nu hiji. Ilha matak ta ieu urang kudu ngahargaan pamajik. Nah, lalaki nu hebat mah nu bisa ngajenan ngahormat pamajikan. Erik, saya teh hargaan pamajikan. Ulah anggut-anggut teu puguh. Musi mah ieu organ ditatangkeup si eta mah. Oh, eta organ batur teu nyeri cangkeng teu naon si dieu dipencetan si eta mah. Urang ai pamajikan nyeri cangkeng tara dipencetan. Bo. Bu. Aduh aing viral mah nya ieu nya. Bersanda eta mah nya. Kita kan bestie ya.
Iya kami ini sudah bagaikan kepompong. Aing kupu-kupu saya tak hileudna. Jadi Pak, tingkatkan rasa hormat. Sebab sahur Rasul, khairukum li ahli. Wa ana khairukum li ahli. Pangalus-alusna anjeun nyaeta nu pangalusna perlakuan ka keluarga aranjeun. Jeung kuring nu pangalus-alusna memperlakukan keluarga ka kuring. Bo, sugema ibu lamun diajenan ku salaki. Sugema ibu lamun ngajenan salaki. Jadi intina memeh ibu nungtut hormat salaki, ibu heula kudu ngajenan salaki. Erek leutik, erek gede hormat arek. Tuh cek aing ya pan. Aibi cenah arek hormat. Arek ngajenan. Giliran salaki mere leutik rek hormat moal. Tah heueuh cek aing. Kadang-kadang Bu yakin ayah salaki indit ka pagawean meuni teu kaburu sarapan heula. Aya teu? Aya salaki indit ka pagawean teu kaburu dahar-dahar heula aya. Aya eta teh. Demi naon? Demi manehna teh embung dicacaplak pamajikan. Lain eta. Demi manehna teh hayang naon? Hayang nembongkeun rasa tanggung jawab kanu jadi keluarga. Nepi ka manehna teh kaburu sarapan di imah. Lantaran bisi kacawad kudu jadi dunungan, bisi teu bisa mere resiko. Bahkan salaki nyocolan uyah di pagawean aya. Bahkan salaki nunda naon nahan rasa lapar di pagawean aya eta teh. Bakat tingku hayang mawa bulet bebenangan di luar. Hayang nyenangkeun pamajikan teh aya. Maka nabu seperti apapun penghasilan suami, terimalah dengan rasa syukur, tembongkeun rasa syukur ibu. Eta teh matak ngabuhakeun salaki. Cek ibu teh hantur nuhun ka pangarasa yo. Hawa sok atuh ka dia boga kawan imah. Atuh geura Pak Haji wur nyokot kacang deuleu. Kumaha cek oco ditampi ku astakali disuhun dina embun-embunan ku kami rek dimanfaatkeun moga-moga tiasa ngamanfaatkeunana. Kumaha pangarsa ieu entos tuang atana pita acan. Bo lamun ibu dibere nafkah ku salaki dibere duit we geus bahasana mek harti. Rek leutik rek gede tembongkeun rasa syukur eta teh bakal jadi energi positif keur salaki. Cek salaki teh nya sanajan salaki teu nembongkeun cai mata, ketahuilah hatinya bersedih. Kitu lalaki mah jarang nembongkeun cimata. Lamun aya lalaki nembongkeun cimata itu berarti geus gede masalahnya. Bo jarang lalaki. Pan kos euceu pan. Hegang caeutik. Pan euceu mah. Gitu. Atuh jeung naon ngajak badami ka salaki. Giliran teu kapake ku salaki nyalahkeun. Bo, ibu ketika ibu memperlihatkan rasa syukur kanu jadi salaki atas pamere salaki eta teh matak bunga salaki teh. Kumaha cek salaki teh? Pamajikan aing ku soleh-solehna. Ulah komo dibere gede, dibere leutik ke Gusti. Matak sumangat kana hatena teh. Ari ieu mah daripada syukuran kalah ka naon? Nyawad nyela. Saur Imam Ibnul Qayyim, Syekh Ibnul Qayyim nyaurkeun awewe alus pondok dina 4 perkara. Naon cenah? Awewe nu alus mah pondok dina 4. Hiji pondok leungeun. 2 pondok suku. Ih kalah sareuri. Cicing heula pancan anggeus.
terus ya ngacak-ngacak lagu tah. Hiji pondok, dua pondok, tilu pondok lisan, opat pondok mata. Nu kumaha pondok leungeun? Nu disebut awewe anu pondok leungeunna nya adalah awewe anu henteu boros, sehingga dititipan harta ku salaki teh bisa nyimpen, bisa ngamanfaatkeun, malah mandar bisa nabung. Boga kararep teh aya sisimpenan. Emang bapak butuh sabaraha? Tegedengan ukur 50 juta. Aya mamahnya yang celengan tuh. Mantap eta pamajikan, mantep eta mah. Heeh. Ima bororaah mere ka salaki, bororaah nulungan teh. Aya giliran mayar arisan menta ka salaki giliran meunang. Hei, ngahep-hep ya haram jadah. Unggarek bayar arisan menta ka salaki. Giliran menang ayo bebeda ka salaki mamang ulah sok itu Ceni ayo Ceni awas naon bete naon bete naon bete naon pondok leung awewe nu alus mah nyaeta anu pondok henteu boros henteu boros cacak dititipan saeutik mahi si eta mah komo lamun loba masya Allah mitoha kabere dulur kabeleteran eta gagah eta pamajikan mulai kitu bo nu kadua pondok suku naon pondok suku teh tara kaluar imah kecuali aya keperluan, kecuali aya izin salaki. Ieu mah salaki balik leungit pamajikan ka mana indung sia keur COD ieu boga pamajikan teh hejo cokor. Lebih tragis tadi naon Kang Dede Kang Deni lebih tragis tadi naon jaba keluar imah teh bebeja jaba eta keluar imah kuat ngagulis pida kaderek COD. Zaman kieu Kang Haji loba awewe ai beungeut Korea ai cokor Afrika atuh salawe mah 25 angeun kacang na pariuk awewe zaman ayeuna beungeut herang punduk hawuk. Kenapa aya awe nepi ka kituna leungit rasa hormat sehingga dia berdandan bukan untuk suaminya tapi mencari pujian dari orang lain nu kitu kaleungitan hormat awon eta pece awon pek rek dandan mah euceungan neangan pujian salah hayang ka alam ku salaki pahala eta pece pek euceung ngandelan halis pek Kang Haji tinggal gerak awe lamun keur ngandelan halis gerak engke kadeuleu ku beuheungna gerak eta pamajikan lamun keur ngandelan halis meutu calangap gerak gerak intip gerak ku kakak gerak aslina eta teh Pak Haji awewe lamun keur ngandelan halis iya atuh aing boga pamajikan Haji mah aing naong pamajikan batur kudu kepo urang sebagai suami bisi urang katempuhan Kang Deni ulah koret hirup mah imah hayang boga pamajikan gulis aing ngamodal embung ya kali istri pengen cantik harus pakai tepung sajiku lah cantik kagak kriuk iya di barang rek sare alhamdulillah Gusti aing bisa sare jeung fried chicken batak ulah kok
ulah koret kama qala Salman Khan. Cap jahe bisi awewe hayangan make gengge pasti salaki bakal dibere sun salaki ulah hararese mon awewe menta boga kari bere salaki ulah sok cap jahe mon awewe menta boga kari bere. Kade awewe ulah sok hare-hare lamun salaki arek indit digawe cium leungeuna tuluy bari di sun salaki pasti inget wae boro-boro balik hayang geranyeng celek salaki pasti inget wae boro-boro balik hayang geranyeng celek. Bo osok ngajajapkeun salaki ka panto tuh ai ibu mah hoyong dihargaan diperhatikeun ku salaki hoyong dicintai ibuna tonggoy wae anterkeun atuh kana panto mun aya pantoan imahna gitu nya mun aya gerbang anterkeun ka gerbang cenah 100 meter anturkeun ka ditu. Ulah waka ngaleos eceuna ka imah satungtung tonggong salaki can leungit. Heuh lamun geus leungit tah tikungan kakarak eceung ngaleos. Gitu. Osok ibu tara. Heuh kada leubeung eta ge ku aing. Antarkeun atuh ceuk. Ame salaki teh inget ka tumbuh rasa kembang kasih sayang cinta kan menjadi pamajikan teh. Hawana teh hayang balik we, hayang geranyeng. Bapak rekangat ayeuna nya cakadap nyapanya ajaran isuk engke kalau masalah kayak geus indit geus ngaleos geus leungit tonggongna ieu dina tikungan karak euceu ongkek euceu gitu ulah hareupeun salaki ongkekna anyaho padang bau bako. Jadi kunaon urang kudu memperkuat rasa hormat kalau jadi pamajikan supaya terciptana ketenangan sok da memeh ku batur ke urang harus dihormati betul tigali ieu mah ai ku batur mah dihargaan salaki ku pamajikan dihinakeun contohna aya babaturanana ka imah baturan salaki jamedad jamedut buat baud aya tah eta teu ngahormati salaki model kitu aya Allah bedil nyaho boga salaki RT atuh daek teu daek ibu boga salaki RT mah kudu someah ka batur ulah-ulah pilih makan beunghar eueuh mah someah aya kanu miskin bo awa aya tamu balad babaturan rekan salaki ibu ka imah der eueuh teh buat baud jamadad jamadut tuh
aya antuk-antuk naon aluk-aluk euceut teh nyuguhan cai kana jadi tamu ka ngerem maneh di kamar ala ka salaki tayang toyod teh teu hormat ka salaki dengan kata lain berarti naon citra ibu atau citra salaki ibu di mata babaturan salaki ibu goreng naon sebabna ternyata pemajikan si RT teh contoh ieu mah contoh Pak RT foto contoh ieu contoh henteu ieu mah RT urang mah balager gitu tak ulah sampai kayak gitu Pak bapak ge sarua hormati deui saha pamajikan bagaimana cara menghormati pemajikan dengarkan keluh kesahnya dengarkan apanya permintaannya bisa jumponan teu bisa tangguhkan gitu mental tempo waktu kartos itu nya lamun lain ka bapak ka saha deui pak lamun lain ka bapak eta pamajikan bapak ka saha deui ulah nepi ka pamajikan bapak barang penta ka bapak menuntut perhatian ku bapak teu dibikeun dia akan mencari perhatian kepada yang lain. Kalau sudah terjadi seperti itu siapa yang kebakaran jenggot? Bapak nu rugi, bapak nu bakal kasihkeun nyeri hate. Jangan sampai terjadi demikian. Betul? Nya karena pada dasarnya tabiat awewe mah hiji ingin dipuji, dua dimanja, tiga ingin mendapatkan kejutan. Jadi karesep awewe mah gitu kan hiji hayong nati puji dirayu gitu kadua na perhiasan sabang saling nu ararendah eta kabeuki awewe katiluna awewe mah resep kejutan mata Kang Haji sekali-kali mah bawa nu ngora ka imah bere kejutan gitu maksudna. Dua Kang Neni terakhir tilu memperkuat kerjasama timiti akad nikah nepi ka sampai tua aki nini maut memisahkan tingkatkan kerjasama dina naon hiji kerjasama dina ngatur ekonomi saeutik mahi loba barokah nyesa kumaha saeutik mahi loba barokah manfaat imah dahareun saeutik mahi loba nyesa hasem sia teh ulah ngadaguan eta saeutik mahi loba nyesa tung disesakeun saeutik mahi loba manfaat anterkeun teu kadahar mah ka dulur heula beres dulur tatangga atuh anteran tah eta ngaranna kitu kerjasama dina hal ngurus ekonomi ulah komo gede pamere salaki leutik geh pamajikan bisa neundeun hebat eta pamajikan model kitu hebat mantep eta pamajikan tuh kurang kakak ngalamun wae pugu ieu boga bayareun kakak teh sabaraha saeutik sih ngan ukur 500.000 atuh boga mah sakitu mah boga ti mana pada ai kakak mere teh aku mah disimpan eta saeutik targana mama nyimpan 20.000 gitu 20.000 10.000 kadang-kadang atau bapak mere gede atuh nya kamari pan bapaknya eta mata kunaon bapak kamari dahar jeung sayur eta aya tadi cak-cakan atuh gitu peperiheun pan teu kabeli royoko geus atuh campurnya teh cak-cak ulah komo mere gede eta salaki mere leutik ge pamajikan bisa nyimpen alus eta pamajikan mulai gitu alus eta pamajikan boga hiji ge mantap Kang Haji eta komo boga opat atuh boga hiji bisa nyimpen komo boga opat youtuber imah potong nu imah youtuber sia haram jadah dah ibu minimal ibu teh ulah ingat karena naon mah ingat karena pangabutuh anak leres teh minimal gampang jeung batur euceuk mah jeung urang we lamun urang butuh karepet aya sampeureun aya bobokeun gampang teh nginjem ka batur pada eta urang ari nginjem teu kabeh dibere meunang henteu isin heueuh sia teh betul tong kasinggung ieu nu ieu nan sia murtad ka aing
Jadi matak ieu ece boga deui saeutik simpen ku ece 20 10 15 ribu 5 ribu simpen menang sagramen koyoyot ece teh beja ka salaki Pak naon rek nyimpen duitnya kana naon kana emas menang sagramen tunda ku ece unggal boga duit sagram teu karasa horeng satoronton mantep eta Kang Deni ih alus eta mas pamajikan siona sio tuyul sugan atuh ai boga simpenan mah urang ce ari boga simpenan mah gampang nginjem ka batur eta heula nu aya pake harta mata talang raga tatalang raga atunya ece butuh kieu sabaraha sakitu jual ku ece gampang teu alhamdulillah sok bekerja sama dalam mengatur ekonomi sok ulah boros cek tadi ge ulah boros kudu pondok leungeun awewe mah ieu mah ieu hayang itu hayang aya nu kitu teh eta panjang mata nu kitu ngaranna mata awewe mah kudu pondok mata sing bisa nahan kahayang ulah kabeh nu hayang dibeli cantang tuh dipikabut utuh kalah rapat sih eta mah deuleu nu kadua kerjasama dalam mendidik supaya naon wa auladuhu abroron supaya anak-anak orang anak anu berbakti bekerja samalah dengan istri sok ulah jeung batur soknya anak orang dititipkan ke ustad kekeh kolot nu ngajejehkeun sakai deui kolot nu ngajejehkeun nya ge anak orang di pasantren kolot nu ngalalempang mah nya ge anak orang kuliah kolot nu boga teureum mah betul bekerja sama dalam mendidik anak supaya anak jadi perhiasan dunia jeung akhirat itu pan urang hoyong boga anak anu naon anu qurrata ayun mudah-mudahan para putra sadaya urang sing jadi anak anu naon cureuleu panon perhiasan dunia jeung akhirat amin nu katilu kerjasama dalam urusan sehari-hari itu kan nu kadada kaduga gitu ge nya kuncina komunikasi gitu pamajikan ngarti paham pagawean salaki oge paham kondisi pamajikan cukup sakitu ge mau loba pi omongin mau loba pi carewedeun hek salaki salah ulah diumbar ka warung batu pamajikan salah ulah diumbar di pos ronda komo di balong batur bari nguseup tuh betapa murahnya rumah tangga kita teh cenah cerek curhat pilih nu pas kasaha nu bisa mere solusi lain nambahan masalah cerek curhat mah kanu bisa mere solusi ulah kanu matak nambahan masalah termasuk ka bapak gitu Kang Deni sanggup beresan ku sorangan teu sanggup curhat ka jalma nu bisa memeres lain bisa memerang kartos ya nyanggu saya ka harti mah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.